Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana, haturan wilujeng patepang desa sareng pribados di Mojang Desa Channel. Dina dinten ieu pribados tos aya di Kampung Anggaraja, Desa Cikunir, Singaparna kangge ningal kaendahan anu aya di palihan dia oge. Hayu urang mukbang deui sasarengan. Wargi-wargi sadaya, Masya Allah ya kaendahan nu aya di tempat ieu. Janten abdi teh kabita hoyong masak belut geprek bari ningal kaendahan nu aya di dieu. Kaleuresan di pali ditu aya saung hayu urang masak di ditu belutna. Wargi-wargi sadaya, ayeuna abi bade ngagoreng belutna. Di dia abi tos nyagegikeun minyak rendah. Di dia seunna tos hurung. Wargi-wargi sadaya, ieu belutna kaleuresan tos di samaraan di buminya kejuna. Cai gurih-gurih nyoy. Dina eta teh dina wadah make up berat. Ya. Wargi-wargi sadaya bari ngantosan belut masak, hayu urang ngarendos sambal maheula. Wargi-wargi sadaya, ieu samara sambaleunana abi bade direndos heula. Kaleuresan belutna sakdap deui asak.
wargi-wargi sadaya, alhamdulillah sambalna atos beres, atos janten. Kantun urang jahit belutna. Kalau kan ya digeprek lah. Ya wargi-wargi sadaya, ayeuna urang belut orang digeprek. Maknyos. Wargi-wargi sadaya di palihan dieu manawi aya gendot urang pilarian urang pasak kangge lalabeunana. Wargi-wargi sadaya ayeuna abdi bade nulis lagi anu tadi ala. Ieu samarana aya bawang beureum, bawang bodas sareng cengek. Terus wargi-wargi sadaya ieu oseng gendot natos asak. Hayu urang siapkeun sareng rencang nu sanesna. Wargi-wargi sadaya tuangan atos rengse. Hayu urang tuang sasarengan. Mari makan. Belut geprek. Sambalna. Enak. Tumis gendot. Kameramen ada? Ngantosan sesa.
pisannya belut anu digoreng dadakan mah. Mantap. Nah, wargi-wargi sadaya, alhamdulillah parantos rengse wareg waktu saya pribadas pamit mundur wilujeng kantun pamilsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.